Waalaikumsalam. Ceng. Jir, mana Karen tak? Wah, mantap, Ceng. Nah, loba. Aya naon wae teh? Loba tak kekuehan tapi kopi. Jir. Masjid anu jadi kue. Kantorna leungit tigana dijual ka orang sok. Aduh. Bareng saring nanya kana. Sok. Tah kitu atuh, mama teh dah hareur masalah wae. Di mana itu, Ceng? Di Cina, bukan masuk Nusantara. Mi sobek atuh eta mah. Tuh balik sih teh. Cilembur. Oh ditampi atunya. Sok, sikat. Mana tak? Ngunah, Ceng. Kita lagi gabula tuh, harbernya ngopi. Wow. Tapi dah teu bohong Bae teh, Ceng. Sok. Ceng tuh jadi nuluy kieu kumaha nya? Bae ya, sok bebeakeun. Rek bawa ka imah ge heuh. Wah, jadinya mah hok nyar-nyar epi ka atuh. Lain atuh mah nya kitu. Aing geus poho deui. Heuh. Rek libur sabaraha poe. Ini tak, ini di dieu, ini tengah. Aing mah. Gunting mana? Iya, guntingnya. Wah, aya menuhun pisan, Ceng. Alhamdulillah tahun ayeuna mah mau ka Karen. Beuki. Aya keneh di imah bisa harus di pengeluaran deui. Anjir. Benar. Tah, iya baturan. Berarti alus dulu di dirinya mah, Ceng, kreatif. Muso lagi dijadikeun dahar. Heuh, kotor kemana mah? Lain musola, aula, anjir. Anjir. Agak belum gitu kuehna. Cuma baik itu di situ tuh. Moal. Paling ngajurali. Balik gitu. Moal, sok. Ya, nu sedangan. Kalau acan ide. Oh, acan. Nya. Kerek maaf-maafan. Aya we. Picarioseun teh. Nya. Iya burukeun urang di dagoan. Astagfirullahaladzim. Acan. Oh, acan. Dieneurkeun. Sok atuh. Maikeun kecap yang ikut kedua tahun. Lah. Nya. Iya mau sholat teh ngagupayan wae. Kita tobat ieu. Si kadang tah tobat. Benar Si Aceng